Ata'ud A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Ila hadrati jamil anbiya musani jami' sahabati rasulillahi ajmain jamil awliya min masyariqi wal maghribi khususan sultan al awliya sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Ila hadrati jami' mu'allifi kutubil ladzina ta'lamna wa lam mu'allafatihim khususan Sayyidi Syekh Muhammad Nawil Bantani wa Sayyidi Salim Muhammad Rami ila riyaba'in wa jami' masyayikhina aina makan. Ila riyaba'ina ummahatina wa ajdadina wa jiddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa azwajina wa auladina talamidina talamidatina wa jami'i man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Syu'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa indal istiwa'i sareng kadua tetap dina nalika manceran fi ghairi yaumil jumu'ati di salianti istiwa dina salianti poe Jum'ah hatta tazula sehingga yen lingsir itu syamsun. Wa indal isfirori sareng katilu dina nalika tetep dina nalika kararoneng panon poe kararoneng panon poe ai isfirorus syamsi pas sore ba'da asar hatta tagruba sehingga yen surup itu syamsun sok tinggal kitabna kudu tungguan wae nempuh kitab si Alkang ngawipi kita ditungguanin kamarana batur aduh di kamari ha oh ya orang Bandung kasegat PSBB nya balik. Wa indal isfirori
sareng katilu ditetep dia nalika kararoning panon poe tagruba sehingga yang surup itu samsun. Obada sholati subhi sareng kaopat tetep dina sabada salat subuh hatta tatluwa sehingga yang bijiran asyamsu panon poe. Obada sholatil asri jeung kalimat tetep dina sabada salat asar hatta tagruba sehingga yang surup itu syamsu. Cok cik baca. Masih nerangkeun waktu-waktu anu diharamkeun dina eta waktu migawe salat anu salatna salat nu teu boga sabab mutaqaddim atawa teu boga sabab muqarrin nya. Anapun nu boga sabab mutaqaddim jeung muqarrin mah eta mah silakan laksanakeun di mana wae tempatna di mana wae waktuna. Jadi kieu salat anu ngabogaan sabab mutaqaddim atawa salat anu ngabogaan sabab muqarrin eta mah meunang dilaksanakeun di wae waktuna. Tempatna mah kudu di tempat suci nya ila wae waktuna. Di teka talian ku alun 5 waktu ieu nya mutaqaddim boga kodoaneun laksanakeun sanajan dina anu 5 waktu ieu nya kitu deui muqarrin sababna sabab ngabarengan bari babarengan sababna cara istisqa cara samagaha eta teka talian ku 5 waktu silakan laksanakeun sanajan tiba dina anu 5 waktu ieu. Di luar salat anu ngabogaan sabab mutaqaddim atawa di luar salat anu ngabogaan sabab muqarrin nah sababan sama sakali atawa aya sabab namu taakhir pandeuri cara kamari naon salat sunat saparnya rek ka Bandung salat sunat heula atau balik ke Tasiknya di Bandung rek balik ke mana rek balik kata Tasik salat sunat sapar heula eta salat sunat ngaranna salat sunat anu ngabogaan sabab ngan sababna pandeuri. Jadi memeh nyaba teh memeh indit memeh kaluar ti imah teh salat sunat heula sanggeus salat sunat tuluy kaluar ti imah berarti sababna pandeuri tah nu sababna pandeuri mah teu meunang dilaksanakeun dina anu 5 waktu ieu kecuali kamari di kumata disiasati heula misalkeun tiba dina waktu asar tapi keke orang hayang ngalaksanakeun salat naon salat sunat sapar maka keluar salat heula ulah ka salat asar di imah teh ulah waka salat asar salat sunat sapar heula tuluy kaluar ti imah geus kaluar ti imah nyimpang ka masjid kakara salat naon salat asar gitu balas ku hayang salat sunat sapar alhamdulillah tinggalun nya teu jadi lain ada ka Arabung ku ada ka Bandung ada ka mana teu balik mana terus katilu kadua ayeuna kamari nalika naon biji panon poe nepi ka luhur panon poe saukuran setumbak. Kadua waktu nu diharamkeun migawe salat teh nyaeta indal istiwa
nalika manceran ari manceran teh nyaeta pas puncakna matahari aya di tengah-tengah di luhur nonta di tengah-tengahnya tengah-tengah antara mun di urang mah antara wetan jeung kulon antara masyrik jeung maghrib sakedeung pisan waktunya nya waktuna teh sakedeung pisan mana teu tengahna teu tingali ilam sing nyawa anjeun anna waqtal istiwa kana sanyana waktu istiwa teh telah tipun lemesnya abrag ieu Mang Abdul Latif mah abrag ieu mah oh sanajan abrag luarna tapi lembut hatinya neng gitu terus latipun eta anu lemes jidan kacida jadi istiwa teh lembut pisan hawala yakadu yusy'aru bih hampirnya wala yakadu sareng teu deukeut hampir teu dikanyahokeun nah waktu istiwa teh hampir teu dikanyaho ke nyaho-nyaho geus ling tatazul asyamsu sehingga lingsir we naon asyamsu panon poe nyaho-nyaho geus naon geus lingsir panon poe ngadadago waktu istiwa misalkeun didagoan terus ira ieu pasna lengut saeutiknya atawa ngiceup saeutiknya sakiceup teu kanyahoan geus naon geus lingsir teu wala yakadu yusy'aru bih kan Kangjeng Rasul kantos saros ka malak Jibril na ieu teges istiwa atawa acan walaran malak Jibril kieu la naamnya can geusnya can geus naon cenah maksudna la naamnya eta waktu istiwa teh aya dina antara ucapan kami la jeung naon jeung naam bisa kedeung pisan wala yakadu yusy'aru bi hatta tazula ngan kieu nya illa anna taharruma kecuali sanyana takbiratul ihram qad yumkinu iqahu fihi terkadang imkan terkadang tumiba tibana takbiratul ihram teh dina naon dina waktu istiwa lamun pas takbiratul ihram keur pas naon istiwa eta keuna kunaon kena ku paharaman ya. Jadi kieu maeta mangnya anu haram teh kan istiwa teh sakedeung pisan nya istiwa teh sakedeung pisan anu diharamkeun teh nyaeta pas takbiratul ihram keur pas naon pas istiwa nya duka kanyahoan duka kuma duka hampir moal kanaon teh hampir moal kanyahoan jangan terkadang tumiba si takbiratul ihram teh keur pas naon keur pas istiwa ketika tumiba keur pas istiwa keuna ku kitu paharamannya amun ngahaja-hajakeun teh keuna ku paharaman jadi atuh lamun memeh lohor misalkeun Mang Abdul memeh lohor asup ka masjid encan lohor cenah ieu teh salat sunat naon heula salat sunat tahiyatul masjid misalkan samenit deui ti pira samenit deui ka naon ka duhur usul sunatan tahiyatul masjid Allahu akbar takbiratul ihram teh lain keur pas naon keur pas istiwa pas rakaat kaduana meneran keur pas naon istiwa tah eta teu diharamkeun tos istiwa tapi ya teh dikecualikeun fi ghairi yaumil jumuati salian di poe Jumat anapun dina poe Jumat mah silakan eta mah laksanakeun sanajan pas takbiratul ihramna ketika istiwa jang nu ngahadiran Jumat atawa lain walau li ghairi hadiriha sanajan pikeun jamaah anu teu ngahadiran Jumaah jang awewe nu keur di imahna masing-masingnya khusus poe Jumat ya khusus poe Jumat teu aya ka sieun teu aya ka hariwang bisi tiba takbiratul ihram kunaon tah keur istiwa silakan dina poe naon mah dina poe Jumat mah sanajan nu teu ngahadiran Jumaahan teu patasihu
Ieu bahasana fala tasihu tu nya teu sah salat ketika tiba takbiratul ihram pas istiwa. Kecuali poe naon poe Jumat eta mah sah nyan pas istiwa takbiratul ihram. Nah, dua tanya ke istiwa. Katilu indal ispirori sareng para man salate dina nalika ngaharam malaksanakeun salate dina nalika ispirarus syamsi kararoningna panon poe memeh magrib. Burit memeh magrib ningali cahaya panon poe cahayana semu naon koneng ta eta haram ngalaksanakeun salat dina waktu eta. Ieu mah nyambungnya sebenarnya jeung dina sabada salat naon sabada salat asarnya ngan ngalaksanakeun salat asarna rupa-rupa jelema teh nya ngalaksanakeun salat asarna naon tah rupa-rupa ketika geur kararoneng panon poe can salat asar mah salat asarnya wajib laksanakeun diulah kieu misalkeun mah Abdul Latif naon tah geus kasarean hudang-hudang teh keur kararoneng panon poe uluh-uluh geus koneng panon poe ada haram naon haram salat ikan salat asar eta mah wajib naon wajib salat asar nya da kitu nya. Jadi kumaha naonna kumaha salat asarna lamun sabada salat asar engke aya nomor kaopatna kan saenggeus kalimanya nomor kalimana haram salatnya saenggeus salat naon saenggeus salat asar. Ketika misalkeun salat asarna biasa awal waktu setengah opat tim sanggeus salat asar nu eta mah nyambung nepi ka naon nepi ka magrib haram ngalaksanakeun salat. Jadi kababad nu katilu nya kababad nu katilu teh ieu dina waktu kararoneng panon poe nyambung jeung sanggeus salat naon sanggeus salat asar. Nepi ka suruh panon poe linnahi anis salat fitil ka auqat sabab aya larangan tina salat dina eta pirang-pirang waktu. Qala Utbah bin Amir salah susaatin sa Utbah kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna ayat 3 waktu anu buktos kanjeng Rasul ngalarang kanjeng Rasul ka urang sadaya anu sholliya fihinna kana yen salat urang sadaya dina eta 3 waktu wa nakbar fihinna mautana jeung ngalarang kanjeng Rasul ngubur mayit dina eta waktu ta tilu waktu mana anu kahiji hina tatlu asyamsu kahiji tatlu asyamsu ai nalika bijil panon poe bazigotan baina bijil hatta tertapia sehingga yang luhur itu panon poe hiji ta kadua wahina yakumu qaimuz zahirah wahina yakumu qaimun az-zahirata yang kadua dina nalikana waktuna hudang sa qaimun anu hudang onta anu hudang ad-zahirata dina waktu panas tos me hatta tamila sehingga yang condong asam panon poe sok tingali kitabna Gusti suguhan ku cai coba tepuk kita bernama Ata damila sam sehingga non condong panon poe waktu hudang na onta teh waktu tengah poe nyata waktu istiwa teh ta haram salat haram nguburkeun ngalarang nguburkeun mayit katiluna ayeuna tadoyyapat jeung dina waktuna deukeut na samsu panon poe guru bikana surup nyata ketika deukeut panon poe kana surup nyata ketika kararoneng panon poe nepi ka hatta tagruba saenggeun surup itu samsu eta sahu Utbah bin Amir kitu nya aya larangan ti Kanjeng Rasul ngalaksanakeun salat larangan ngubur mayit dina 3 waktu katilu kaopat wa ba'da sholati subuh sareng kaopat haram ngalaksanakeun salat sanggeus salat subuh liman sholah adaan pikeun jamaah anu ngalaksanakeun salatna ada pikeun jamaah anu ngalaksanakeun salatna salat ada dina waktuna heg mugniyatan anil qada ada anu teu butuh mugniyatan tanya sugih aya sugih teh naon tebutuh tina dikodoan ada nama
ngan butuh kana dikodoan taya tama dikecualikeun contoh sapertikeun kaangka namun tayamimam bimalin yaglibu fi wujudul ma jalma tayamum dina tempat anu ngalindi dina eta tempat teh aya cai aya cai tapi tayamum 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 kumaha gambaran di parahunya nya jelma kacilacap di parahu ini parahu dan numpak parahu atau melaut numpak parahu maka tanu jeung naon tanu jeung tayamum atuh kan aya cai jeung wudu di naon tengah laut loba hiu kahednya loba hiu teh sanyana misalkeun ngarongkong nyokot cai teh naon ta hiu makaning eueuh cai nu ngocor ka mana teu misalkeun teu mawa naon misalkeun mawa sanyonya ajang naon ajang nyedot cai supaya bisa naon bisa wudu kudu nyiukan waya menyiukan cai mentak disantok naon santok hiu tayamum salatna make tayamum susucina pada mah cai loba tengah-tengah lautnya jadi loba kumasa salatna sah nganu kitu salat subuh misalkan ada dina waktuna nganu kitu mah butuh dikodoan teu niatan tapi pakirotannya butuh kana kodo ta salat subuh anu ada tapi butuh kana kodo mah eta mah teu diharamkeun sanggeus salat subuh nu eta ngalaksanakeun salat deui bahkan sah salat sunat mutlak ogenan bada misalkeun kieu Mang Abdul tadi naon tah ka lautnya melaut nelayan bener nelayan tuh ngalan lauk pas subuh bagian salat wah cenah ieu keur ieu pisan keur angkerna ieu loba naon loba hiu nya loba hiu teu bisa wudu nya gantian ku naon ku tayamum tas salat nu eta mah kudu dikodoan jadi ketika Mang Abdul tepi ka tempat anu aman apakah di tengah laut kene ataukah di mana ataukah nepi ka basisir wajib dikodoan di tas salat nu kitu salat dina waktuna adaan ngan butuh kana dikodoan tas sanggeus salat subuh nu eta mah meunang ngalaksanakeun salat sunat mutlak ogenan teu naon jadi ieu mah nu diharamkeun salat subuh teh misalkeun di lemur ya di lemur biasa ya salat subuh dina waktuna heg teu butuh karena dikodoan biasa make wudunya atau tayamum ngan tayamumna karena eueuh naon teh eueuh cai atau karena gering atau karena nu katilu teh naon lain nu katilu teh anu teu kudu dikodoan lah anu teu kudu dikodoan ta salat subuh kade ulah asina mempenggetol rek salat sunat itu apalun teu kacinya sanggeus salat subuh mah aya larangan ulah ngalaksanakeun salat deui teu meunang kecuali lamun naon boga sabab naon teh mutaqaddim atau sabab muqarin boga kodoaneun ka boga kodoaneun eta mah laksanakeun ka dinya sanajan sanggeus salat subuh mangyana kaburangan salat isya tinggalnya salat subuh udang-udang subuh udang cenah da haram salat naon sanggeus subuh mah ikan bokodoana nya eta malaksanakeun salat naon salat isya harita cenah engke nya gatunya teu naon-naon nganek naonanya dingkekeun bae nya geus karu kaburangan dingkekeun deui nya sanggeus salat subuh hatta tatung asamsu sehingga yen bijil panon poe nepi ka panon poe bijil sanggeus panon poe bijil teh haram kene kanya haram salat ketika bijil panon poe ira nepi ka luhurna panon poe saukuran satumbak katanya
kalima ba'da sholatil asri jeung dina sabada salat asar hatta tagruba saingga yen surup itu samsun sanggeus ngalaksanakeun salat asar sarua salat asarna dilaksanakeun adanya dina waktuna heg teu butuh kana dikodoan tah haram ngalaksanakeun salat deui kecuali lamun boga kodoaneun kecuali aya sabab muqorin pas asar teh pas samagaha misalkeun atawa pas asar teh pas aya anu naon aya anu maot ke masjidkeun tulis salat naon mayit atau pas asar teh boga naon yeuh boga kabar bahwa cenah sawah teh payu 100 juta alhamdulillah misalkan tuluy sujud naon sujud syukur sanggeus salat asar teh eta teh naon-naon eta mah ta ba'da salatil asri sabada salat asar nepi ka ira nepi ka surupna panon poe nya nepi ka surupna panon poe kecuali tadi teh naon nyiasati hayang salat naon deung hayang salat sunat saparnya cenah pepeurieun caka naon tah ngapoe tara padahal mah osoknya nyaban ngapoe oge nanti ieu mah rek mau ngahaji da ieu mah yeuh rek salat sunat naon heula salat sunat sapar heula tapi teh sanggeus naon sanggeus asar waktuna initna maka disiasatina kumaha laksanakeun salat sunat sapar heula di mana di imah ulah waka salat asar salat sunat sapar di imah tuluy kaluar ti imah didoakeun ku sareat tuluy indit lumpang ka atau naik mobil ka nyimpang di mana di masjid gara-gara salat naon salat asar eta kitu nya satina balas ku hayang naon hayang ngalaksanakeun salat sunat sapar hatta tagruba waktu-waktu anu diharamkeun ngalaksanakeun salat aya 5 waktu tinggal naon kang faslun saktatus sholati wallahu a'lam bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbin fa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana qarabati lana fi dinina tawassana bi ta'limin antarzuqana amanah